Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila kafatil khalqil jinni wal insi wal arabi wal ajam wa ja'ala ummatahu fawqa sa'iril umam wa khassa mangsa min itba'i dinihi biduhuril khawariqi wal majaya. Assalatu wassalamu ala khairil baraya wa ala alihi wa ashabihi ma daratis syamsu wassaraya. Qala Allah Ta'ala fi ayatihil karim, A'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnihi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yarham saghirana walam yu'akhir kabirona walam ya'mur bil ma'ruf walam yanha 'anil munkar. Wa qala al ulama wa'lam anna al-i'tina bi maulidin nabiy sallallahu alaihi wasallam min a'dhamil qurbat wa kadzalika yahsulu bi tamit ta'am wa qiraatil qur'an wa dzikril qasaidin nabawiyah. Hadratil mukarramin, penitia penyelenggara Maulid Nabi beserta sadaya masyarakat anu parantos ngorbankeun sadaya harta tanaga katut pikiran, mudah-mudahan sadaya pengorbananna ku Allah ditentos sareng sapaatul hudman. Anu mulia para dewan guru, para alimul ulama, para kasepuhan anu sami-sami dipihormat kalian Allah parantos dimuliakeun, para pejabat oge aparat tegakatun ka bapak-bapak ibu-ibu anu parantos biasa hadir dalam rangka peringatan Maulid Nabi anu sami-sami dipihormat kalian Allah parantos dimuliakeun. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anu pertama urang alhamdulillah syukuran dipasihan ku Allah panjang umur. Jalamun urang teu panjang umur mah moal tiasa hadir. Nu kaduana satosna panjang umur urang dipasihan sehat wal afiat. Dan sanajan panjang ge umur ari teu cager mah sigana moal dongkap. Anu katiluna urang dipasihan ku Allah iman sinareng Islam. Sanajan panjang umur cager ari taya imanan mah boroting dongkap resep moal. Matak nu hadir urang sadayana pasti nu aya di urang gaduh iman sinareng Islam. Rahmat kali salam Allah mudah-mudahan kasanggakeun ka paeun junjunan urang sadaya Sayyidul Makhluqat Kangjeng Nabi Muhammad dipayun sadacan ngalajengkeun kana cariosan teh hilap-hilap dihunkeun diapunten lahir kalih batin. Anu kaduana salresna di ditu aya acara nawengi dipundurkeun kami deudeuh nyaeta Kakak Ustad Derik serta di ngahaturkeun silaturahmi ka sadayana. Mudah-mudahan urang disaksikeun ku Allah dina wengi ieu sing jadi dulur dunia akhirat. Para jamaah sadayana, tujuan urang sadayana wengi ieu insyaallah urang sadayana sami anu paling ageng adalah gaduh tujuan tilu perkara. Anu kahiji urang hayang kenging maunat, anu kadua urang hayang kenging syafaat, anu katilu urang hayang kenging berkat. Berkat doa, berkat ilmu nya, berkat sanggup. Alhamdulillah urang syukuran lamun ditaroskeun ku orang-orang jalma-jalma nu tacan resep kana maulidan. Aya naon cenah anjeun maulidan? Jawab urang teh syukuran ka Allah.
syukur lumana urang alhamdulillah Allah Ta'ala dipasian dunungan anu sangat mulia anu anjeunna tos tanggung jawab jaga di akhirat bakal ngabela urang sadayana anu dimana ibu sadayana urang teh tesahasan namina manusia akan hidup di 5 alam anu namina pancasona panca 5 sona alam. Nu pertama alam arwah, kedua alam dunia, tilu alam barzakh. Anu kaopatna alam mahsyar mungkin urang sadayana bakal dikumpulkeun di alam mahsyar ku Allah Ta'ala selama 40 dinten 40 wengi. Ngan sadintenna di akhirat eta 1000 tahunan di dunia. Berarti urang bakal cicing di alam mahsyar sadayana selama 40.000 tahun. Dina waktu harita teu aya anu mampu ngabela ka urang sadayana kecuali dunungan urang sadayana Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah eta nu mantak urang kedah syukuran ka Allah. Nu mantak ieu non muslim seueur anu sirik ka Islam wajar karena urang gaduh dunungan anu sangat mulia. Bahkan Kangjeng Rasul tos diproklamirkeun, bahkan ku Allah Ta'ala dipilihna. Presiden dipilih ku manusia, gubernur dipilih ku manusia, tacan puguh mulia, tapi Allah Kangjeng Rasul mah dipilihna ku nu maha kawasa. Allah Ta'ala anu langsung milih ka Kangjeng Rasul bahwa Kangjeng Rasul dunungan urang sadaya ngajadi rajana sakabeh makhluk Allah. Karena Allah Ta'ala ngadamel 18.000 alam. I alam sadayana aya 18.000. Tina 18.000 alam eta presidena rajana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu anjeunna tos janji dina hadisna, man adzama maulidi kuntu safian lahu yaumal qiyamah. Sahajal manu ngagung-ngagung ngarame-rame kana peringatan dipedalkeunana Kangjeng Nabi, anjeunna janji ka urang sadayana nu bakal ngabela ka urang sadayana. Ngan ari mauludan mah teu kudu rorosaana. Ulah nepikeun kahuhutan entong teken. Saayana bae. Aya mobil jual mobil, aya motor, aya sawah jual sawah, atau rek naon deui jamaah nu dicandak moal pakaya ieu. Jadi loba-loba ge jeung urang. Jadi di gunung kan gitu pulang balik dicandak moal atau dipakai ibadah kuarinya gitu. Ada tetagaduh kulamunan ge jadi nu miskin mah sanajan teu make artos ge kulamunan ge jadi nek ngajual sawah teu boga, ngajual mobil bana gitu aya, nek kahutang sin teu kabayar, ngalamun kursi andaikan aku punya. Ingin mauludan seperti batu nek libeh 5 miliar ngan apa daya karena dayana naon eta nu miskin mah kulamunan ge tos jadi matak ngalamun bae ngalamun udangnya eta gaduh mah kulamunan bae mangga urang paseueur-seueur maulidan mangga dengan syarat entong ngahinakeun kanu teu gaduh. Urang beak 5 miliar mangga aja kangge urang ieu kumaha lamun diomong-omong cenah ka haji ngobrol jeung dulur di Sosompang. Alhamdulillah kula dina muludan ieu mah seep 3 juta, kula seep 5 juta. Eta muludan mah diomongkeun kitu teu batal. Anu ngajadikeun batal mah kieu urang seep 100 juta cek urang ka tatangga miskin dia meueuh ka hayang perang saing mah piraku ka eta mah ido ngaranna. Teu kenging pamit kitu mah teu kenging parantarna sadayanya. Mantak orang insya Allah cuman sanajan Rasul hayang nyapaatan ka urang sadayana aya 2 golongan syaratna pikeun kenging syafaat. Bisarta ini kalawan 2 syarat lamun hayang kenging syafaat ti Kangjeng Rasul. Sanajan muludan pangageuna, sanajan maca shalawat panglobana, umroh pang tiap tauna, sedekah pangseueurna, tapi lamun teu aya izin Allah Ta'ala maka Rasul moal tiasa ngabela.
mang dalladzi yasfa'u indahu illa biidnih. Kangjeng Rasul kin ngabela ka urang sadayana atas izin Allah Ta'ala. Anu kaduana atas karidoan Allah Ta'ala. Lamun Allah ridhoeun Kangjeng Rasul tiasanya paantan, upami Allah teridoeun maka Rasul tiasa nyapaantan. Temangga urang angge nya ahlak sakedik-sakedik. Pertanyaan anak ieu, Nabi Allah enoh 800 tahun ngajak agama ke Allah Ta'ala, padahal mun aya dua negara Romawi sareng Persia, tapi anjeunna ngan hasil 80 jalma. Nabi Musa 400 tahun teu berhasil. Nabi Isa dukin ka diangkat ka luhur langit teu berhasil. Tapi Kangjeng Rasul ngajak agama Allah 23 tahun, alhamdulillah nyebar dugikeun ka pelosok dunia. Tinggal pertanyaan anak, naon alat Kangjeng Rasul nu matak diturut? Hiji, Kangjeng Rasul nyandak agama dengan cara lemah lembut. Fabima rahmatin minallahi linta lahum wa in kunta faddan ghalidul qalbi lang faddu min haulik. Lamun urang ngajak kana ibadah dengan cara lemah lembut, insyaallah aya dina rahmat Allah. Lamun ngajakna jeung sewot bari jeung hati teu mahkul, bari jeung mamarahan, boroteng batur nurut nu aya ge kalah balalubar deui. Tatapelkeun akhlak Rasul di rumah tangga. Pan ibu-ibu geus seueur pan nu tinggalkeun maot salakin. Ngora keneh dilamar ibu, maning kawin deui jang ngora keneh. Alim, jangan bising teu cara nu heula. Eta diomongkeun sanes kasepna. Kunaon kitu nu heula mah kubageur kelok nyarekanan ka pamajikan. Akhlak aya anu kieu, kunaon cenah teteh teu kawin deui, alim bising cara nu heula. Kunaon kitu aing bangor. Sadayana ge diomongkeun akhlakna para jamaah sadaya. Sehingga Imam Ghazali nyaritakeun lebih bagus jalma bodoh goreng akhlak dibanding jalma ngarti goreng akhlak. Sing hade akhlak gitu. Terutama ibu-ibu balai ka surga sareng bapak kuncina nomor kahiji sing beunangkeun ridho ibu jeung bapak. Lamun indung urang teu ridhoeun jeung bapak urang, Allah teu ridhoeun. Lamun Allah teu ridhoeun, jejeritan ka Kangjeng Rasul minta sapaat moal tiasa. Boro-boro ting teka bagian sapaat, teka bagian berkat ya abong. Si gegen nu gigireun meunang, belah dia menang, itu menang, urang culah cileuk we. Beneran lain ku butuhnya ku abong. Contohna cek bupati kumpul masyarakat di dieu sadayana, kami rek kabagikeun duit 1 juta sewang. Batur mah kabagian 1 juta urang mah kieu we. Pak, untuk saya mana? Kamu siapa? Ramin, Pak. Maaf anjeun teh tulisanna di dieu. Batur mah baralik mentes papanasan mah duit 1 juta sewang, urang mah ditanya ge henteu. Kumaha perasaan? Komo jaga di akhirat mah dipoyankeun 40.000 tahun, batur dijingjing kabeh ka surga, urang mah teh ditaros-tarosakeun uang jeung Rasul. Pas ditaros, kunaon Rasul teh dibela abdi? Pan Rasul baheula geus janji dina hadisna. Anu ngagung-ngagung karena peringatan anjeun bakal dibela, mana ayeuna? Jadi bakul panggedena, muludan pangseringna, maca sholawat pangdaekanana, mana janji Rasul? Kasep lain kaula teh hayang ngabela ka anjeun, cuman Allah teu mere izin. Naon dasarna? Lantaran anjeun waktu hirup di dunia mau leudan daek tapi nyarekanang kolot daekan. Mantak mangga urang tingali ibu lamun kercali di bumi kieu nya kercali. Dong ka Pak RT kan urang assalamualaikum, eta sunah udang kieu. Eta sunah. Ulah urang demeh-demeh orang gagah, RT jalma miskin. Assalamualaikum. Jadi ya teh ka dieu teh. Masya tong ningali sajalmina RT teh jabatan da dihargaan. Komo palurah, Assalamualaikum. Iya aya palurah.
Eta urang lamun kecalik sunnah hudang. Aya bupati sunnah hudang, aya pacamat sunnah hudang, aya pejabat aparat sunnah hudang, aya sepuh urang kumalahun ibu nu dongkap jeung bapak, urang kecalik ieu assalamualaikum, maka diperintahkeun 7 lengkah sambut ibu urang. Menang 7 lengkah candak pananganna. Ibu damang alhamdulillah. Mangga ibu pilih badena kursi. Cek ibu wios kaset, abdi ibu mah dihandap bae di dieu. Lamun ibu urang jeung bapak calik dihandap, kari-kari anak wani-wani calikna kursi. Cek Abi Dar Al-Ghifari dosana sami sareng ngadiukan Al-Qur'an. Ari indung bapak tara salat ka haji, walau kana kafirun au dzaliman, sekalipun orang tua pengkhianat, sekalipun orang tua orang kafir, orang abuya, demi Allah hadapan indung bapak kedah tungkul kieu. Tingali Sayyidina Ali saha bapana kafir, kumaha bina Ali bin Abi Thalib. Anjeunna nyebut bapakna padahal kafir, anjeunna nambah darajatna naik. Ibrahim bin Ajar padahal Ki Ajar tukang nyin patekong. Ulah waduh, masya Allah. Lamun indung nu dongkap sambutna 7 lengkah, lamun mitoha nu dongkap sambutna 3 lengkah. Pan beda ka haji, pan beda. Pan mertua satu nomor dengan orang tua, itu ke satu nomor itu 12 11. Kan nyebutna gitu ya rada beda. Lamun kaderi bukan mitoha, bagur ka mitoha. Cek mitohana saha eta bah minantu tapi sari anak aya sarian. Anak mah sarian eueuh. Saking bageur-bageurna minantu eta mohon tapi sari anak aya sarian. Doang urang ada jeruk amis sari gula lain gula. Kumaha lamun guru ngaji nu dongkap kanu urang eta mah sunahna 12 lengkah. Sambutna ku urang. Kumaha lamun kieu urang assalamualaikum ditingali ibu urang, oh ja ibu lebat bu masuk urang kebeh na kursi. Masyaallah tabarakallah. Lamun ibu urang naros ka urang kasep eta kursi bagus sama kirimit es. Eta mobil kirimit es. Dina sisi kitab Tamil Gopilin haram anak ngabejakeun hutang ka indung bapak. Di mana cina kaji haramna karena natijah tina haramna urang sarojeng masihan karuwed kana hate indung bapak. Yuk urang ngaji kusadayana teu aya bu anu langsung jadi kiai lahir ka dunia teu aya, nu langsung jadi bos teu aya, nu langsung jadi camat teu aya, langsung jadi guru teu aya. Mangga aji kusadayana. Urang teh pertama samemeh ka dunia teh cicing di alam arwah di dieu selama 9 bulan. Ibu urang baheula hese nang tunggat ti dieu. Ngakep urang selama 8 bulan di dieu. Nangkarak doang pariuk. Nangkup doang gugunungan. Ngigir doang mabuntelan. Kaloyor indung urang selama 8 bulan. Arek ngalahirkeun urang ka alam dunia pilihan antara hidup dan mati. Ngagedekeun urang ka ibu teh cukup 12 tahun digulang gali. Malah baheula mah zaman masyarakat we zaman kuari kumaha dipasianana beuleum cau beuleum dangdeur. Bari jeung remote teh ieu nang ge. Doang marapan anak piit. Pada anak ditelen kurang ge orang ge lapar, nak ditelen anak cerik dikali deh kieu ge ibu. Indung ridho kalaparan asal anak anu sebeuh. Indung bapak ridho jadi jalma bodoh asal anak anu pinter. Indung bapak teu izin lebaran make pakaian rombeng asal anak anu weutuh. Ari geus boga warung kolot datang kok ditulis. Jol indung urang kasep aya Indomie aya mah 5.000 eta mah. Eta sari di 250. Auzubillah min syaitan. Auzubillah min dzalik. Kedahna kumaha kaji?
lamun indung bapak atau mertua datang kan urang kasep ka warung aya indongin aya masa baratos naon ngomong sabarahartos eta indung urang sakit lila ngagedekeun urang ibu henteu pernah kieu nyarita bayar pengorbanan ibu bayar urang ngalahirkeun ibu henteu pernah mana urang nyakolakeun aceng teh urang karek boga warung sileh pereup dajal indung kanya kok dituliskeun masyaallah kumaha kedahna mangga palaina ibu mangga bu tong nyarita kalinya warung abi teh warung ibu abi teh moal bisa ngawarung lamun baheula teh digedekeun ku ibu nyandak lamun aya anak cenah toleran atan ribarahan ka indung jeung ka bapa kari-kari anak ngamiskinan tulis ibu digenting ku abi demi Allah moal naon dasarna kullu sayin milkun lillah semuanya milik Allah manusia teh boga naon wa kullu syai'in ariyatun kabeh titipan ti Allah Allah nak mere mah mere moal nanyakeun jalan jalma ridon teu bapak insyaallah para sadayana ulah perhitungan abdi pernah ningali puguh di warung induna ka warung ka dituliskeun susu 5.000 rokok ditulis bahkan ayah para sadayana ayah di ditu duit tuh di Indonesia eta jalma katamuan ku pejabat aparat jeung kiai kuat wani kieu nyarita ka indung emak ulah waka ka jauh rengsekeun ulut pacaman auzubillah min dzalik auzubillah indung tah ngarengsekeun ulut semah auzubillah min dzalik lamun teu dirobah ahalak kurang ka indung ngarap-ngarap sapaat jalan euy tinggal sedih ngajaga di akhirat sing hade ka ibu jeung ka bapa sing hade mantak sok aya kana abdi nyunkeun syariat kaji cenjeunkeun syariat kana naon kana dagang hayang naon hayang rame dagang dog-dog juga sanes udah hayang berkah mohon lamun hayang barokah kieu widan mah karena ti guru abdi di Cianjur kieu lamun hayang boga rezeki nu barokah beuli karidoan indung bapa lamun hayang ilmu barokah beuli karidoan guru mun sakitu lamun anu dua kabeuli insyaallah para sadayana reka mana urang lumpatna moal teu mahmud he keur calik mah kieu bising sanes ibadah kaderi urang keur puasa sunah dinten Senin datang ka jam 3 indung urang nyanak rantang assalamualaikum waalaikumsalam ibu aya naon ibu hayang mam bareng jeung nu kasep batalkeun puasana eta kumaha lamun kieu ibu teraskeun we mam abdi mah keur puasa haram puasana kieu karena naon ngabahagiakeun hate ibu teh hukumna wajib kifayah tapi puasa adalah sunnah sing hade ka ibu sing hade aya nu kieu ge heh boga indung Allah teh kabeneran boga indung masyaallah ari bupati kuat dihormat ibu camat dihormat ibu bos dihormat indung kumaneh masyaallah Al-Qur'an tos nyaritakeun anis kurli wali daik paman sakarallah walam yaskurli lam tukbal syukruhu cek Allah Ta'ala lamun anjeun syukur ka kami barengan jeung syukur ka indung bapak anjeun tutup jeung balik syukuran ibadah ka Allah Ta'ala tapi anjeun keterima kasih ka indung bapak lam tukbal taroskeun kepada santri lamun lam nempel kana pi modere di mana pi madi sasapaan moal ditarima ku Allah moal ada emut riwayat ka ustaz di zaman Nabi Musa teh munajat ka Allah Gusti ari surga aden ai surga nu pangluhurna surga naon surga aden kangge saha Gusti kangge para rasul jeung para nabi kumaha hargana surga aden harga surga aden tehelna hiji lamun ieu dunia dijual jeung eusina pake meser tehel surga aden hiji moal kapeser apa semuanya nabi sanes cek Allah bahkan di gigireun hotel anjeun teh aya tukang daging di nagara Sam ngaranna Mang Samin di aya ka Samin mah pinjem ngaran anjeunna rasul Gusti sanes
anjeunna nabi sanes mungkin anjeunna ulama lain jeung Allah tengok bae ka ditu. Isuk-isuk Nabi Musa berangkat ke negeri Sam ka pasar Sam ditaoskeun, Pak, los daging Mang Samin yang mana? Itu bah. Ditungguan ku Nabi Musa, aya naon siro saamat amalna. Barang dongkap di bumi nyana kaneron dua. Hiji mah gede, hiji mah leutik. Aya nu gede ka kamarkeun. Hore nu leutik mah eusina pakakas daging, peso. Apalagi nyacakan daging. Ditingali ke dugikeun ka sore, teu aya keistimewaan biasa we, biasa. Tangan anu teu kaharti kaneron nu tadi naon tah nu gede. Para datang ka sore kaneron dicanak deui. Dituturkeun ku Nabi Musa. Samin, abah bade ngiring ka bumi mangga cenah abah. Hayang terang di mana ieu hebatna amal si ieu. Ai dongkap ka bumi teh Mang Samin. Eta kenal gede dicandak ka kamar mandi ka Ustaz Haji. Barang diintip ku Nabi Musa horeng bapana geus murengkel na kaneron. Langsung dipandian, di sabunan, doang orok. Terus beres lagi dipandian, disarekeun doang orok teh make goguli. Tak beres gitu anjeunna langsung ngaliwet anjeunna, langsung asakeun daging. Beres asak langsung dihuapan ka bapana. Cek Nabi Musa, Mang, ieu mamang mun geus dagang sakieu capena. Kunaon bagi tah pamajikan bae nu mandian? Kumaha jawabna? Abah, pamajikan abdi hayangeun urus bapak abdi. Ngan abdi mah hayang mulangkeun jasa kanu ngajari bapak. Baheula abdi dipandian ku bapak, ku hayang kasoran memeh maot mandian ngajari bapak. Baheula disarekeun ku bapak, hayang karasanan abdi nyarekeun ngajari bapak. Baheula dihuapan abdi ku bapak, memeh maot hayang kasoran ngahuapan bapak heula. Cek Nabi Musa kasetos teraskin kalakuan anjir. Insya Allah hotel anjir berdampingan dengan hotel kaula di surga ada. Itu akhlak para sadayana. Mantak Rasul nyaritakeun al adab fawqal ilmi, akhlak di atas ilmu. Ngadenya jauran gaduh sareng ibu jeung bapak. Waduh, ka haji telat ngabejaanana. Indung bapak tos aya tinggal kuburanana. Tong ancel-ancel kawali songo. Dia bising tekaduh ongkos. Eta be urang kadinya kapipin tah kanu indung urang. Nya dongkap ka kuburan ibu kadinya ngan cenah ge lamun jarah kana sepuh urang ngalaud heula ti bumi. Dinten Jumat dongkap kadinya ka kuburan. Baca kurang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali urang maca ini. Beres kitu arwahna dihadirkeun ku Allah. Ibu hampura dosa abdi teu bisa ngabahagiakeun ka ibu. Assalamualaikum kuih kamu. Tetiasa jarah mah gaji, nu gaduh gaji gampang. Lamun gaduh gaji 3 juta cabut 300.000. Tanya ke orang, apa mungkin orang boga gaji tanpa pengorbanan orang tua? Mual mungkin, cabut 300.000. Asupkeun kana amplop, ngarangan di dinya Rabin bin Ramin. Neangan ustad anu tacan mampu. Untung sedekah anu tos mampu, leutik ganjaranana. Neangan kiai anu tacan mampu, gede ganjaranana. Mantak sok abi anu bantuan, haji aya bantuan kangge pesantren. Cek abdi aya teh nurukeun dina abdi, aya ka ditu bae. Punten ka ustad, abdi rek kalunjak ka ustad naon? Pangyolatankeun hadiah ibu abdi. 200.000. Cek kiai 200.000 mah kuliah kulhu ieu. Bios kumaha ikhlasna be. Oh cenah kitu mah alim, artosna be mangga. Aya randa tiasa digawe. Ibu, kadi ibu nah. Abdi kan milik lumayan punya nyedekahan ibu abdi ngaranna Nyi Anu 50.000. Alhamdulillah alamin. Tangke dongkap tah di sana ku malaikat. Bu, ieu ganjaran ti anak ibu. Saha nu mana? Sarmi. Gusti anak aing. Muga kasih sarmi Gusti ngajerit indung di ditu. Ieu mah boga gaji kalau bacakan. Allah ka indung mah.
Insya Allah para jamaah sada gampangnya hiji hormat ka ibu jeung ka bapak. Karena moal aya di kolong langit nu ngalebihan jasa eta moal aya moal. Salian ti dewan burutan mata urang ayeuna syukuran. Hiji syukuran ka Gusti Allah dipasihan urang jantenkeun manusia. Pasihan panon ku Allah ye. Lamun alim maca Quran, lamun alim salat tengetkeun ye. Ieu panon sabelah ieu lamun aya nu mese 5 miliar moal dijual kurang. Urang teh kadua artos jual nu bisi di Jakarta ku hayang artos hayang mata sabelah 5 miliar moal panangan bae sabelah 1 miliar alim curugna bae alim dan Allah nagih henteu kita usoli doang alim piraku jabe mere Allah eta mata kurang syukuran ka Allah tah aya urang syukuran ka Kangjeng Rasul lewat maulid nabinya tapi syaratna tadi teh hiji sing ridho indung bapak tah para pamegit sadayana ibu ieu ibu ieu lamun taya Kangjeng Rasul ibu Masya Allah samemeh Kangjeng Rasul ka dunya ieu ibu-ibu makhluk paling hina baheula mah zaman jahiliyah nu nyeusehan di rumah tangga ibu-ibu baheula anu nyangu nu masak ibu-ibu baheula anu nyiin kopi ibu-ibu anu urusan anak ibu-ibu anu nyapuan imah ibu-ibu kadang-kadang nyiar napah ke ibu-ibu baheula begitu Kangjeng Rasul lahir ka dunya maka ku Rasul dimuliakeun ibu-ibu lamun urang gaduh istri anu wajib nyeusehan salaki wajib urusan imah salaki wajib nyar napakah salaki wajib urusan anak salaki anu wajib mencintai kotok salaki ibu mah kieu bae tos kieu bae salib bae geus teh gisuk mula ragu-ragu seusehan baju neng aya doraka henteu cek cek Haji Mumu gitu di sini nyaho ka dalil nama ka pangnyangukeun abdi ka nyayur ka nyambel ka lokasi goreng ka anak urusan ka teko pekumbah aya dia puranan pura-purana tegirinya eta jadi malon kita harana puisinya begitu sanggup geus ibu-ibu mah henteu teh diparentahkeun ku agama henteu teh diparentahkeun henteu taroskeun ka para kiai anu wajib ngabujangan di rumah tangga suami istri suami wajib ngabujangan istri ibu malam ka surga dengan opat doang syaratna tidak sholat kom saha lamun hayang ka surga sholat 5 waktu tong tinggalin puasa bulan Ramadan jaga diri nurut ka salaki cek salaki nyangu cek salaki nyeseh kita wajib nyeseh mah wajib nurut ka salaki cek salaki nyayur cek salaki ka sawah dan aneh mah di urang aneh padahal kurang kumaha gambaran Rasul pakaian anu paling mewah di alam dunia adalah sutra maka Rasul ngaharamkeun ka kami ngangge sutra anu disunahkeun ka ibu-ibu dalam arti muliakeun ibu-ibu nu kaduana logam paling mulia di alam dunia adalah emas kunaon ka kami diharamkeun make emas ari ka ibu-ibu sunah lantaran ibu-ibu martabatna seperti emas tingali kusadayana di kampung di kota suka hujan mangga intip-intip saha lalaki anu bisa ngabahagiakeun istrina pasti hidupna akan bahagia emas teh tuh tingali di Haji Nita di Malingping kumaha toko emas di kacaan mantak ibu na lamari teh kieu bae pamajikan dikuyuk na leutak aneh abi mah aneh
ari hirup hayang bahagia ai kaleuweung babarengan atuh kumaha bahagiana kaleuweung saduaan ngagebot bareng ngoyos bareng hideung bareng atuh neuk di mana bahagia kumaha kedah kitu di sama kerja tapi tidak boleh kerja sama di mana bade berangkat urang kaleuweung sasalaman ka si geulis doakeun geulis ka karek kaleuweung piraku jaka batur ge bisa sasalaman jaka istri rumahnya sunah nya nyontoan doakeun nya ka karek kaleuweung geus seret ngoyos rek ngagebot cium cek aji ngomong ge ge sunah eta beres sasalaman ibu tong waka salam cenah ge ka kalengkah tilu lengkah tinggal di kesopanan dina kita busan laripin menang tilu lengkah malik ka istri assalamualaikum sasalaman yang pamajikan beres sasalaman ngalengkah tilu lengkah assalamualaikum cek pamajikan waalaikumsalam engke salaki berangkat kaleuweung ngagebot ibu-ibu ngamparkeun sajadah sholli sunat duha rakaatain Allah terus ngadoa ka Allah Allahumma in kana li kibis sama'i panggilhu aing salaki urang dah kingan buat babari teuy paling pamajikan ngadoa ka Allah hengina di pare bener-bener teh aya doa pamajikan nah jeung lamun teh ieu mah pamajikan moal burit-burit ieu tangge tingali jam 1000 biasana salaki urang teh balikna jam 4 satengah 4 kira salat asar angge mukena sambut salaki 7 lengkah tina panto iki geus salaki datang ti leuweung kan jangan lengkah mukena anggo bae assalamualaikum waalaikumsalam ada mang beres ngagebot nanti acan bis masih lega kene bau jarami ieu geus tangke di mana-mana sasalaman jeung salaki engke salaki salat asar urang ngasakeun bebenangan salaki tinggal di kurang aya takokak aya genjer di jeronya aya supa laju ibu alem ka salaki dia capeun alem aing imah kumaneh kudaekan sakitu capek lagi geus ngala lauk deui bae tangke asakeun kurang bebenangan salaki beres salat asar ieu asakan beres jeung mambareng jeung salaki eta mamba barengan jeung pamajikan Pak ganjaranna kasabilillah sarua jeung ngabela agama Allah mata Kangjeng Rasul mah cenah ge salila rumah tangga lamun emam tacan pernah piringna misah tacan pernah satu piring berdua tah diliung kurang ieu mah aya bareng batu tonggong uyah ka dieu atuh ge heulanan gacang abi aneh rumah tangga yang bahagia tapi doang ka musuh lain musuh lain ari ka padagang kopi sisi jalan bager kurang naon da si eta kuat neng-nengan aleman sok aya anu kitu aya Buku malai dulu lain barai pemajikan lain buat beli kopi neng tolong bikinin kopi wah bisa bahasa aja siap bos tadi bos anak matra tulus LA sabarasa daya neng eta kopi sareng eta 40.000 tina bos nyandak 100.000 ini kembali nak udah kamu ini pemulangan cina nomor HP eta kasih eta sedekah kurang naon eta ai datang ka imah gampang salaman ditajong molor beda riamah sakti aing capena diek bena porsi nanjana kak nah kopi nya gratis nya nggak getakan mungkin jenaka jadi kawin selagi capek lingkat ayo eta jenaka pira ku kopi doang tapi dengan jenaka ngagibri pamajikannya purah marende nya purah ngagedekeun anak manehna
nya kurang mangyangukeun atuh gampang urang utang dibere duit ulah-ulah ngagetakan jadi mah dongki buta ieu peci si goreng dia si bau dia imam moal maraheun neboganan nu nyeri pamajikan dicare kanan teu maraheun Allah nu teu didueun ka urang pan ibu mah dipasieun akal angin hiji ku Allah sahwat salapan kali-kali sakitu lemahna digetakan nek menang ridho Allah di mana sing hade janu urang ieu kunna libasul lakum istri teh pakaian urang hadekeun ku urang nu jadi aneh abi masuk aneh ka kuari ge pakaian ngabalik hirup capek pasea benyinan pasea mejar manikir siling alam jangan ngeunahun eta laju sekali-kali juga turutan Kang Rasul gampang tiap wengi mah burung samalam Jumat sakali tak belajar berjamaah tahajud jeung pamajikan neng gelis berjamaah ieu urang di imam beungkeun aya waktu jadi nyamual kebal urang bising ka kapangheulana hampura dosa kakek tomat gelis tomat angkat jadi imam kakak jadi masih telok itu berjamaah jeung pamajikan ngeunaheunkeun sawarana pan gadenge sawarangeun bapak majikan ya bunga Bismillahirrahmanirrahim majikan saura salah kiai lah berenang beres urang uluk salat disunahkeun ku Rasul ngadoa supaya pipi urang katingali ku pamajikan gelis aminan urang ngadoa ka Allah nyuhunkeun jak kabehkeun Allah ieu geus jadi bikin apira ku Allah ngoretkeun ka urang yuk ngadoa urang ka Allah Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati azabannar cuma dia pan pendek amat ka malam Jumat jadi sambungan ku doa urang ya Allah moga-moga rumah tangga kami bersih sing bahagia dunia akhirat dijak salaki kabagjan bersih boga pamajikan anu bageus sing pamajikan amin ya beres urang ngabali pamajikan malik cenah ge sunah ka pamajikan ge ampura dosa kakak gadisna can bisa ngabahagiakeun kana sing pamajikan abi ge hampura cenah ka sawangsul nanja bungah malaina imah bu bungah malaina mobil bungah malaina jabatan demi Allah bungah mana hate saja loba duit ge airan cini ke rumah tangga bungah iya mah har jam 12 ngomong hutang ka bayar moal coba kalkulator ka dia jam 3 nek nang main kudu gitu akhlak sing ade akhlak para sadayananya terus artinya orang sare babarengan jeung suami datang ka isuk-isuk mararandi sabaraha kecelak cai nu ragam tina badan urang hiji cai hiji malaikat anu ngadoakeun ka Allah taala ieu pamajikan bebeja ka salakika ilaha kajen imah gang kaderi batur mangeskeun ti deui jetna ge hejo kamari koneng bari hejo deui ari urang tina rahe kajen imah nan urang carekan ulah ba ulah ba karena hakna ibu teh nyuhunkeun ka urang hakna ira jenaka ari angka salamat ke emas gampang kita bajana 550 gram ya kumaha salaki nembal ulah repeh bae ari tah mah urang jenaka kumaneh teh mampu nyen imah kan mana ka Makkah urang ka ditu kulis suka jen-jen imah repeh bae engke ti penting mun bae salat isya kan jangan lalu dibukakeun Quran nyiar bawang pencet kana mata A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yasin. Cek pamajikan pun aja aku maneh cari. Yang cari ke nasib aing dak nasib dararia. Naon da Allah ngajodohkeun dararia ka kaminya kana medelki. Kan yang cari kieu ulah ka di maut dalam jajan kanjeng imah-imah aja. Yang bersedih kadarianya gelis dari mah kurang kumaha awak model gitu bukan salah gitu model kieu pamajikan ini diceng-cerikan mah buat leuleus ieu ieu mah dasar teu mampu curug dong harupat bae ngomongna dia sakali teh ngagablang ku ieu sanu ngalem pamajikan kumaneh haluan cek batur sabodo
tanurang ibu nurang sing banyak akhlak sing ada kumaha kaputra ge sami kasep gara ngaji kasep alim acing mah moal ngaji moal sakola ngulin bae kasep dengekeun abah lamun acing hayang dimuliakeun boga ilmu lamun acing hayang dihinakeun bodoh teuing dihinakeun ge acing mah bodoh we awios ulah dikerasan lahkeun bae oh iya teh nurut ya gisuk deui laju nu kasep rek ngaji nek masangtren moal acing mah sangeut awios irama misi ngenakan ngan bari ngadoa ka Allah ulah gara ngaji deh teh ngaji da paling nyayang ya oh kiai ge bu kiai seueur anu dihina ku santri lain salah belajar salah akhlak luang baheula ke ngajar ngaji ka santri akhlakna teu dijaga alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil cek santrina bi ashabil fil bi kiai bi kadinya belet amat ya dengekeun bira ieu bi pancina bau bah sodna pae kiai pan disabe ka santri kadang-kadang pan kiai mah sampai disabe ya nu ngeleh ke santri moal eleh ke santri mah anu saterasna Kangjeng Rasul kieu nyaritana laesa minna bukan termasuk golongan umat Kangjeng Nabi saha Gusti malam yarham sogirona orang yang di atas tidak sayang sama yang di bawah jalma nu sugih teu karunya kana miskin jalma nu pinter teu karunya kana bodoh pejabat teu karunya ka rakyat salaki teu karunya ka pangajikan indung bapa teu karunya ka anak laesa minna itu bukan golongan umat Kangjeng Nabi matak sing hade bilih urang dititipan pakaya ku Allahnya sing hade nitah kanu miskin cek Rasul ge lamun dak nitah digawe kanu miskin ibu urang kedah minta hampura heula teh kelamrah anu cenah bu enjing kaur teh cenah teh aya naon lain sugan kaur teh pangagebotkeun pare abdi oh mangga tapi wayahna ka bumi heula nya karena cek Kangjeng Rasul kieu lamun ngagawekeun jalma anu miskin haram lamun tacan ieu dipinuhan heula tak mah heula di bumi kasarip moal ka mama isukan moal cenah bos bos-bosan pamalik nah gituan dasar wae manusia ieu gituan juk ka moal ka mama moal pangmagerkeun kebon abi biasa mangga tapi ka bumi heula nya mun pasien mah heula kurang pasien ngopi heula lamun urang nu ngajadi bos ngarokona samsu tanu gawe cek Rasul saruakeun samsu ulah ka datang miskin matra deui geus nyeri miskin ge entos eta dulu urang eta nu miskin eta namanya beunang hayang lain mah hayang masugi manehna ge batur dagang manehna dagang batur teh manehna teh batur ngadoa ngan teh dititipan ku Allah lamun Islam apa kedah kitu beres urang tileuweung cek Rasul ge ulah ngadaguan ke 100 gancang bayar punten nya kanya dihampura ieu bising kakurangan dihampura ieu kakak ieu 100.000 ieu wios na bos ta eta rokok canak sabungkus jeung adapang penting yang geus capek eta gulana sapa kilo eta kopi sapa ieu canak minyaknya bising eta lokasina teh beasna canak naon cina bos seorang lain seueur mempengker ayat datang ka imah dari dabe ka imah salam ngajikan leuledak di mana itu kalau sadari ai kitu kumaha malingnya lain ya upah mah lain deh 100.000 leuleud minyakna leuleud sagala kumaha cek pamajikanna ya Allah lamun aya dalapan geus sugih model kieu kumaha ganjaran anu sugih idkhalus sururi ala qalbil mu'minin khairu min ibadati sittina sanatan rawahu Abu Nasa'i di mana-mana sugih mampu ngabahagiakeun kana hate jalan miskin leuwih gede ganjaran tibatan ibadah sunnah 60 tahun
Ieu batur kasar geus miskin datang beurang dicarekan. Beurang amat dia mah, nu gawe teh kuling. Pujeun rarengse di masjid. Rarengse ngomong. Dah makra tah. Tak kopina cukup angkot ge. Tang kira wong kadenya bayaran jadi silegan boga. Dasar batur nyeri ku miskin mah. Dasar barang dahar saayana batur. Dasar tanaga seep katerung timpuk teh dibayar. Tangkai macakan jajan mah awas ceng dan dibayar. Nyaklakna cimata jalma nu miskin kana taneuh ku nyeri ku kalaparan nu sugih 20 tahunan dikerem ku Allah jaga di akhirat. Ih, ai kitu nu manehna pakai aja lain. Titipan cuman kieu doang dibere sugih dia ku aing ngahina moal ka mah ku aing miskin. Sorangan dibere ilmu ku aing endeg ngalunjak moal kan bodoh ikhlas tante cuman titipan doang sadayana kitu ya Allah. Sing hade ya karena naon sahanu nyaho anu tadina kurang dihina-hina anak ngaji muliakeun ku Allah. Sahanu nyaho anu tadina mulia besok kalau dihinakeun ku Allah. Karena kabeh ge mudabbirul umur Allah ngabulak-balik perkara. Taya akhlak Kangjeng Rasul sing hade ka urang. Ulah aya semah diintipan. Mau mobil tender kayak berarti. Iya mah kadang-kadang boga minantu gini bedakeun. Ai minantu mau mobil mah beuh. Nek kalau wong teh tulus, daya telepon di ditu Sukabumi. Beh, besok kami mau berkunjung ke rumah Beh. Ada di rumah Beh. Ada nak, ada. Mungkin bawa yang Pajero baru Beh. Oh iya. Pot kata tangga bebenja dengan tong kajauh cenah minat datang mah Pajero. Nu miskin santri ngebel di tonggo. Ma kami nekalinya ka dia Beh. Aw ngecicing subuh kene kalawung. Da minantu miskin nek datang. Ai nu sugih minantu datang kota ka mamana. Amparna ge lain deui. Padahal mah salat ge teh. Ai nu miskin datang iku, noh. Paling minta beas ya ka dieu teh. Tah lamun akhlak urang semacam eta kene teu dirobah ku urang Rasul moal bakal ngakumat ka urang moal. Karena terlebih terkurang cek Rasul. Al muslimuna ma'al muslimin kal jasadil wahid. Urang teh ibu bapa seperti awak kieu. Dasarna ge moal jadi ceuli sadayana, moal jadi panon sadayana, moal jadi panangan sadayana, moal jadi kiai kabeh, moal sugih kabeh, moal miskin kabeh. Lamun salemu ieu kabeh sugih, rieut urang ieu. Boga mobil dalapan dibawa ku sorangan kumaha lianana. Bungah nanu sugih karena aya nu miskin. Bungah nanu miskin katulungan ku nu sugih. Bungah na kiai karena aya nu bodoh, aya pagahan. Bungah nu bodoh, aya nu pinter, aya nu magahan. Keur sasuka hujan lalaki kabeh ulah ieu kang hiji ge. Belum teu panas. Teu pas ya unggal sore. Ya, jadi benang aja menang kita Allah tak doang gitu. Sok urang tilai ayeuna lamun aya kadu ragas di sisi lembur eta kadengena ku ieu tah. Beledug tuh kadu. Sanajan ieu ngadenge ge teu biasa nyandak. Kedah bebeja ka mata tak bentar. Aya naon cek mata sora kadu puguh. Cek mata aing mah bisa ge ngadamaran. Suku aja, oh hudan. Aya naon dak kuah kadu raga kahayu. Irung-irung moal panggih teh jeung aing madak. Lempar kalau kabeh butuh kabeh. Teu pasirikan kabeh. Datang kalau wong kali di mana ya kadu cek irung kaler. Seungit nama belah kaler dak cek irung mata sorot aya bener tuh. Lengan cokot, oh cek lain ieu kadu asak tante cek irung kain. Nu kieu masuk asak biasana ge. Kurang puas kana ceui. Nah, asak nu kieu mah. Bukakeun ngeun, bukakeun berat. Lanjut cek sungut amis tante cek letah ka aing teureun. Moal nyaho dari mah. Mata sajan ke hebat ke tetep ngabangun jalan mah lain tugasna masing-masing.
kadiekeun cek letah lanjut amis dah kieu teh. Lah, ieu pulah ngadeng teh dibere. Iya teh dipasih. Nan pasiri kan henteu. Datang ka cek sabetul-betul. Oh ngabda. Gua jeung di murid pulah ragu ja aing kan boga tugas. Lah, teh ka di murid teh nya. Seuseuh inuman, kumaha cai loba aya pancuran. Bergerak sadayana. Begitu ieu sebeureuh bepeurang kan. Kalau urang geus bisa kitu kakara disebut Islam. Ulah kieuan lamun eueuh nu kieu ruana. Maaf ya kali ini sombong pula. Iya bisa sakit lamun eueuh nu kieu mah geus sombong lain kumaha. Rasul kurang kumaha nyontokeun ka urang. Malana hiji hadis mah kal bunyanil wahid. Urang teh doang bangunan tingali mushola kieu. Tingali. I bisa ngahijina bukan satu komponen. Cek bata, aya semen, aya geusik, cek bata sombong. Moal saing cek bata. Geura bata sorangan bae. Ajakan geusik dak cokot geusik semen ka dieu teh. Geura cek pacul teh jeung aing gawe nya moal. Jor pacul budak terus teplokkeun ka dieu. Dasar ge teu sarua tingali teu sarua. Nu jadi batak kudu aya, nu jadi geusik kudu aya, nu jadi semen kudu aya, nu jadi kayu kudu aya. Beunang urang sanes wa inna sa'yakum lasatta. Daria teh moal disarwakeun jeung Allah kami. Nu sugih kudu aya, nu miskin. Berarti kasugihan teh lain urang lain. Nu gadua ilmu aya lain urang, ilmu teh Allah. Cuma titipan tempelan doang. Lamun bisa nyandakna urang, mungkin nyalametkeun urang, teu bisa nyandakna menyiksa ka urang jaga. Teu ieu akhlak sing ngaradenya ulah dugikeun ka mah. Tingali sahabat-sahabat Kangjeng Rasul. Abu Bakar Siddiq mereka masjid kapilan ku aki-aki. Dipikeun ngaloyor kieu aya dipiheulan jakolo. Tiripian da tinggal ieu salat paring Yahudi. Usopan para jamaah sadayana takomo akhlak Rasulullah mah Kangjeng Rasul mah boro teuing ka jalma nu resep abah. Tingali Abu Jahal kurang kumaha. Abu Jahal teh ngaran asli mah Ki Umar. Ngan lantara aya nini asup Islam di Baitullah ditonjok memekna ka dieu tah. Ujara benang meuleung. Cek batur ka bina-bina abah mah geus kolot. Mentak disebut urang Makkah ngaranna Abu Jahal. Eta Abu Jahal para sadayana kumaha ka Kangjeng Rasul. Dah coba aing jieunkeun timba di hareupeun imah. Jeung naon cenah mang aing ku nyirita ku Muhammad. Malah tipe-ting ditiangkeun Abu Jahal, ari abah nyeri ku Muhammad. Nya Kangjeng Nabi sok nyarekanan, henteu. Nan Kangjeng Nabi ngarugikeun, henteu. Pan mamang nyeri amat, aing donak dielehkeun teh ku si eta. Ini lamun aya jalma anu boga sifat hasud eta. Begitu dijieunkeun timba setengah bulan nya ge tutupan ku jubut auran ku taneuh. Jeung kumaha cenah Abah? Muhammad tah ka dieu bejakeun aing muhriang gitu. Ceta mah apong ieu. Doang anak buahna para kiai. Pan apong. Buku baru teh hewan ka urang nyolatan main bagus. Buku baru teh mah hewan. Bagus bae cek kiai. Nya ditahlilan tahlil we terus bae. Karena didituna kan kedah kitu. Orang Abu Jahal geus naik kana lantai 2. Kangjeng Rasul dipegat, Gusti piwarang ka bumi Abu Jahal. Talamun tos ka Makkah mah terang sadayana ge nya. Lamun aya hammam di Masjidil Baitul Haram eta tilas di Abu Jahal. Lamun di Babu Salam aya tihang lupang luhurna eta tilas bumi Kangjeng Rasul. Alhamdulillah tos tingalinya. Umuran agentos di Badar. Tatos kitu kumaha? Aya naon Abu Jahal cenah udur. Cek Rasul suganda geus udur madek asup Islam. Ngaleueur Kangjeng Rasul. Barang saleh hade kana timba turun ayat Allah. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Rasul tong diteraskeun lengkah anjeun mundur Kangjeng Rasul. Begitu Kangjeng Rasul mundur Abu Jahal kaget di luhur. Geus kikian bae ngaguling dia mah.
kajengkang ya mat. Kanjeng Rasul balik deui Abu Jahal muda. Mat, poho, blus beragak manehna. Kana timba jieun manehna, nu ngupahan manehna mainna beragak. Nah kitab Duratun Nasim caritakeun eta timbana asal tumbuhan 2 meter ngajeroan 2 meter. Dak tumbuhan deui dak teka tepi dak tumbuhan kilometer ngahandakan. Dak moal beunang aing mah dak teangkeun Muhammad dak. Kanjeng Rasul terangan ngaburangan anjeunna. Gusti Abu Jahal raga kana timba. Cek Kanjeng Rasul sugan we cara timba made kasut Islam teangkeun deui ku Rasul. Ya lamun urang mah meureunnya rasakeun ilmu aing jeung urang meureun. Rasul kumaha? Mang. Nyinaon ieu mamang nyen timba di dieu? Gane cenah mah. Ya aing hang asup Islam tadi nama pan Islam mah kudu ngalaulu laju nyen timba aing cek bikin cai keburu raga ya oh gitu laju geura pancatkeun aing mah daek cenah mamang maca 2 kalimat syahadat engke bae di luhur jauh ngakuari mah Kanjeng Rasul ngikeun pananganna Bu cek hiji kaol panangan Rasul ngalojoran cek hiji kaol taneuh nu kaluhur kadi nyepeng ka adi nyepeng. Oh, ieu mah ku dia aja beunang cenah mah langsung trek geura mamang geura maca syahadat mah anu geus kaliwat dosa mamang tanggung jawab bagi pamae tengah hampura ka Allah asal mamang maca syahadat ayeuna cek Abu Jahal asyhadu alla ilaha illallah hiji deui aya ngaran dia ndung aing sanggup aya ngaran dia nang gengsi. Cek Kanjeng Rasul kumaha? Mang paman atau Allah walam yuti'ir Rasul lam tuqbal. Mamang syahadat ka Allah taat ka Allah henteu kali diterima terserah. Ka mana harga diri aing? Bu. Geus lamun aya kadang-kadang jelema luhur isin katilihan kuno leutik eta pateh-pateh dinya eta. Pateh. Sieun katilihan isin kaeles ke naudzubillah minan. Laju moal mang moal. Terakhirna hidup Abu Jahal kumaha dikepung di Badar kedua pemuda ditewak Abdullah bin Mas'ud dikedengkeun Abu Jahal mamang kuari ieu eta kumaha Kanjeng Rasul memeh aing paedak hang pangijing Muhammad heula Gusti di Masjid Aris Abu Jahal lagi pencit ku kami geus teu kuat anu ku jengkel ngan hang panggih heula jeung Gusti cenah ge cek Kanjeng Rasul sugan bae aing dipencit made kasut Islam oh aman. Mamang geura maca syahadat ku ari mang. Dihampura ku Allah mang. Kumaha? Aing mah pangijeng dia ge bejakeun ka kabehanya musuh aing dia. Tegal da goblok. Oh ririhkeun jadi geus telas hatena mah hese para sadayananya. Apakah Abu Jahal orang bodoh? Sanes Abul Hakam. Jalma pinter. Karena anjeunna ngerasa gengsi sin kaleh jeung Kanjeng Rasul nepikeun ka berani ngalepas iman auzubillah min dzalik para sadayananya eta urang apa Rasul paehna Abu Jahal atau cerik ya Allah mamang Abu Jahal Gusti dugikeun ka kitu turun ayat Allah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu wa lahum adzabun adzim gentong dijadikan mah geus dikunci hati anak kami karena anjeunna ngahina anjeun sareng ngahina kami cek Allah taala auzubillah min dzalik para sadayananya itulah akhlak junjunan urang sadayana anu insyaallah jaga bakal berhadapan ngabela urang sadayana mudah-mudahan urang dikempel ke dalam masyarakat dina naungan rahmat Allah serta syafaat Kangjeng Rasul panginten sakitu kapihatur kirang sangabi nyunkeun japunten usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.